Ieu caritaan teh memang kisah nyata. Kurang leuwih geus kana 3 tahun nu katukang. Tapi sateacana kuring bakal ngeunahkeun diri nya aing ngaran sim kuring teh anu katelah mah Dudung. Kuring asli orang Bandung. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku sim kuring jeung nu jadi babaturan sim kuring. Ngeunaan naon anu pernah kaalaman ku pamajikan sim kuring. Nya kieu nu awal caritana. Hiji wanci anu bestari kayanana teh harita pas Salasa Kaliwon. Kabeneran kuring teh kabagian pas bagian ngaronda. Barang geus kitu atuh nu antuk nama kuring ge pamit kanu jadi pamajikan. Nya nu dimaksud kuring rek ngaronda. Nya sanajan harita teh kabeneran pamajikan sim kuring teh keur muriang. Nya atuh sayang, ngaronda heula nya, wayahna weh ditinggalkeun. Geus kitu atuh sim kuring ge tuluy we leumpang kaluar. Nya nu dimaksud kuring teh arek menuju ka pos ronda. Kakarage sababaraha lengkah kuring ti imah nya naha atuh kuring berpepanggih nyaeta jeung dua babaturan sim kuring anu pas kabeneran manehanana ge bagian jadwal ngarondana teh bareng jeung sim kuring. Nyaeta nu ngaranna teh si Didi jeung si Acung. Brother, nah tuh bet kakara temong. Nuhun ku temong urang tes kuliling ai maneh ieu jam sabaraha? Oh, jam 8 kakara bijil ti imah. Aduh hampura lu lain naon. Lantaran urang tega sabenerna tadi nama ek bolos urang ngaronda teh. Masalahna pamajikan urang keur gering euy. Urang ge apa cenah pamajikan si Leing cenah geus beberapa ieu gering kunaon gitu. Biasa ai gering nama tekaop manggih dateng bulan. Oh, dateng bulan teh. Nya eta lamun misalnya keur mente sok nyarieun jadi we gering. Urang ge heran. Wah, sama tuh kudu dibawa ke dokter atau dibawa ke paraji meh diurut beteungna. Eta ge urang geus ngomong ke pamajikan ti tadi obatan tapi da cenah ngomongna kayak cager sorangan. Ya akhirnya mah orang geus we tinggalkeun ku urang. Oh, barang geus kitu atuh sim kuring ge ngobrol ngeunaan pamajikan sim kuring. Nyaeta kanu jadi babaturan. Sabuat keur kitu nya naha atuh nu jadi babaturan sim kuring teh bet nempo anu pakolebat cahaya beureum malah jiga seuneu. Malah tepatna eta teh menuju naon nya coy beureum kitu? mana? Heueuh. Alah, nah bet jiga parcis siga ek turun di imah urang itu. Aduh, kelanya urang balik. Kuring ninggalkeun eta babaturan sim kuring lantaran jelas pisan ku kuring katempo eta cahaya beureum teh bet jiga turun di sabudeureun imah sim kuring. Kalau lulusan gitu kalau lompat. Kumaha tuh urang tuturkeun euy karunya bisa aya naon itu. Masalahna kakaraan ya ayeuna nempo aya cahaya beureum model kitu mah. Oh nya, ayo atuh urang udag. Barang kuring angsrok keburuan imah atunya naha eta cahaya beureum teh beturun percis di deket dapur imah sim kuring. Malah jiga beh kamar mandi kabeneran harita imah sim kuring kamar mandina teh aya di luar. Barang kuring ngadeukeutan eta ka kamar mandi nya naha kuring bet karuaskeun malah suasana ge jadi beda. Kayanana teh bulu kudu kuring ge ting carengkah. Barang ku kuring ditempo nya naha eta aya sosok buluan coba eta sosok teh campung gede malah kayanana teh dikasieun ku kuring ketempot di tukang. Kuring ngintip ngeunaan eta kejadian. Alah,
teh si Horeng nuturkeun simkuring. Ayo naon mana bet keketayapan gitu, naon ai mana? Dong naon si lain. Cicing tempo geura itu di kamar mandi urang bet aya sosok jangkung gede itu tempo buluan. Ayo turang samperkeun. Kuring geus amprok yang jadi babaturan atau kuringnya jadi ngawada-wanikeun maneh kulantaran kuring penasaran ka eta sosok anu camubuk di kamar mandi masin kuring. Barangku kuring beki deket, malah kayanana kuring tiluan yang jadi babaturan ngadeketan eta sosok. Nyenaha eta sosok teh bek ngalieu ka kuring barijeng keur ngecerotan cangcut pamajikan singkuring anu pinuh ku getih. Atuh nempo kejadian samuda kitu mah kuring panik kulantaran eta beungeutna sosok teh bet mantak pikasieun. Jaba kayaanana teh matana molotot barijeng nempo ka kuring tiluan barijeng eta buta teh ngegerem kayaanana. Alah, itu mah naon itu buta, naon itu tempo geledak. Ayo, itu mah buta. Ayo orang pamit. Kukuring eta buta disamperkeun nya lantuk nama kukuring tarik di gebuk. Nyalah eta buta teh bet ngiles dina pandangan kuring malah nu katempo ku sim kuring teh bet jadi cahaya beureum. Atuh ku antuk nama kukuring di udah kita cahaya beureum teh. Barang kukuring di udah gitu. Nyalah eta sosok teh bet asar ke kamar pemajikan sim kuring. Kadenge ku sim kuring jelas pisan pamajikan sim kuring teh ngajarit mani tarik atuh nu antuk nama kuring beki panik kulantaran eta nempo kejadian samoda kitu mah nya nu antuk nama kuring tuluy we asup ka jero imah. Nya nu dimaksud arek nempo pamajikan sim kuring bisi kumaha onam. Barang kuring asup ka imah nyaha pamajikan kuring teh bet keur ngagoler dina tehel malah kayaanana teh teu sadar pingsan kayaanana. Sayang, aduh, Neng, geura udang Neng. Pamajikan mana mah pingsan ieu mah. Lah, kumaha tuh yeun cara nyadarkeunana? Gampang nyadarkeun mah cicing awas kudu diberi napas buatan ieu mah. Ulah gitu atuh. Mana mau macam pengalaman ku urang kuduna ge. Naon ya? Ieu mah napas buatan mah khusus spesialis urang ya cicing. Ieu teh pan pamajikan urang, ai maneh meureun ku urang we. Kumana mah ulah atuh da salakina menarik ge meuneuh ku batur. Usalakina tara mempan malah hudang-hudang. Oh gitu. Oh, cung say maneh. Cicing awas kurang. Mana mah boceng kok sungut ge ulah. Heup. Nah, bet kana guntreng kitu atuh aya si lain. Kieu we atuh ayeuna mah mending keneh tang Pak Ustad we yuk. Duh, mending keneh kitu tang Pak Ustad we daripada memperebutkan arek marena pas buatan. Maneh mah nya tuh kira-kira arek nang Pak Ustad bae mah hayu urang mah. Duh atuh daguan idenya urang rek nang heula Pak Ustadnya. Jong wat. Sayang, Neng. Nah, sebuat baturan kuring nang Pak Ustad kaayaan di imah ge beki sieun malah lampu imah ge kedap-kedip jeung deui kaayaanana teh bek angin ting hariuk barijeng loba dedengan kana ceulik kuring anu teu pernah ku kuring didengi. Aya berbagai macam sorak anu mantak pikasieun ka sim kuring. Neng, udah bantu Neng. Sayang.
kejadian samode kitunya naha. Eta pamajikan kuring teh bet hudang kayanana malah bari molotot, matana mentek bekesieun bari jeung sorana ge bet robah jiga sora jurig yang deui kanyatana nama. Eta pamajikan kuring teh siga nu kaancikan ku makhluk halus. Barang geus kitu atuh kuring beki panik deui bae. Sayang, Neng, sadar Neng. Ya Neng sadar Neng. Teu pamajikan jeung kuring nya abet kalah ka seuri nu mentek pikasieuna. Neng eling Neng, eling Neng. Eling Neng, kuring beki panik kayana. Barang kuring keur panik kitu, telilan jadi babaturan jeung kuring ge datang ani jeung mawa Pak Ustad. Geus kitu ku Pak Ustad atuh majikan kuring ge dijampean. Malah eta pamajikan kuring teh tuluy sadar ari jeung kaayanana aya nu kaluar tina awakna cahaya beureum. Nyaeta sosok anu tadi ku kuring ditempo di kamar mandi. Si orang eta teh asup kana awak pamajikan sim kuring. Nya aya nu kasebut nama cek Pak Ustad. Eta sosok teh arana teh jin kelawer ngisepan getih anu keur emen.